di mana-mana Muhammad sujud geus ku aing bakal dibantingkeun ka huluna saksian kumaraneh kabeh ayo coba Abu Jahal ya terkenal Abu Jahal di Mekah teh eueuh duana gagah aya di aing pinter aya di aing sugih aya di aing menyeleh ku Muhammad saksian kumaneh isukan waktu kabeh rame bakal nyaksian Abu Jahal erek mantingkeun batu ka huluna Kanjeng Nabi mah biasa we ka masjid salat Allahu Akbar Abu Jahal langsung datang batu sakitu gedena ku Abu Jahal geus disiapkeun pas Kanjeng Nabi sujud langsung diangkat ku Abu Jahal batu angkat